Bismillahirrohmanirrohim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana utamina pisan mah tu baraya ki Sunda anu ngagaduhan hanca carita Talaga Getih karangan Amburos anu kiwari ku Mang Dedi baris di Paluru bagian anu ka-20. Sakumaha nu kantos ditaratas dina bagian ka-18 pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam ti beurang di lembur Cibodas khusus nama atuh kakuburan nu harita Dharma Utari maksad teh bade ngurebkeun Utari lo nya malihan mah atuh Nyi Mimin oge Ahmad jeung indung bapana Utari aya di dinya salian teh eta aya Jang Dharma lo nya. Kumaha atuh para pemirsa lajenganana ieu carita langkung paosna mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana kaayaan alam beurang di kuburan. Mangsa alam harita teh beuki beurang bae. Breh di hiji tempat nyatana kuburan loba jalma. Di antarana aya Nyi Mimin ngahiji jeung pula warga indung bapana Nyi Utari almarhumah nya kitu deui Jang Ahmad. Sadengkeun harita aya anu diuk we dina batu. Horeng si mana horeng Dharma teh aduh harita keur ngahulang bari jeung ngalamun weh jiga anu eueuh gadag pisan. Malahan mah atuh harita Nyi Mimin nyampeurkeun ka Dharma bari pok harita teh. Kang Dharma, mugi akang teh nya sim sabarnya. Da geuning ayeuna mah tos kieu kabuktosarana Utari tos teu aya di kieuna. Sareng abi oge ngartos kana naon rupi segala paraosan akang anu tangtos ngaraos sedih. Cek Nyi Mimin bari jeung neuteub weh tu harita ka Jang Dharma. Ngadenge kitu atuh sakedapan mah rada rewas oge Dharma teh. Tapi teu burung ari nembalan mah. Nya Min. Teu salah akang teh kiwari teh keur sedih. Samalah mah lain akang wungkul anu sedih teh. Malahan mah Kang Ahmad kali Ibu Ramana almarhumah oge ngaraoskeun sedih. Cek Dharma ngawalon kana omongan Mimin. Tapi ari panon mah antang we melong kana kuburan Utari nu harita keur pada nyaeur ku taneuh moalila deui oge jigana tareh rengse eta kuburan teh. Ngadenge kecap kitu ti Dharma pok Mimin deui harita. Sumuhun Kang, ku abi oge kaunina sareng kasaksian pisan. Abah Sani kali si Ambu kitu deui atuh Kang Ahmad sami-sami nuju saredih. Cek Nyi Mimin ngomong kitu ditujukeun ka Dharma bari jeung neuteub. Sadengkeun ari Dharma mah jongjon we teu pati malire. Teu kungsi lila layun Utari teh geus rengse we dikurebkeun. Ayeuna mah ngan saukur katempo jadi gunukan taneuh beureum. Cungkeuleung atuh Jang Dharma atuh harita nangtung. Wur dang Dharma ngawurkeun kembang di luhureun eta kuburan. Menika ambeuk seungit pisan sarta ka ambeuk menikeun ka meleber. Ret kana padung breh katempo aya tulisan Utari binti Sanip. Lanyap atuh hate Dharma harita ngalenyap asa pating seredet, pating sareset jeung pating sareblak. Leng sirah karasa lieur, nangtung nagebet jadi lanjung. Awak karasa lungseh, malah taya jika nu taya tangan pangawasa. Sanggeus sagala rupana rengse mahnya atuh anu saterusna. Sakabe jalma anu geus ngajalankeun eta tugas ngubureun Nyi Utari. Terus atuh baralik ka imahna sewang-sewangan. Abah Sanip, Jang Ahmad jeung indungna nyatana Mak Sumina.
geus marulang kitu deui Darma geus balik samalah geus nepi deui ka imahna. Sadatangna ka imah Darma teh gebluse langsung asup ka jero kamar teu kaluar-luar deui. Malah panto kamarna oge jiga nama ditulakan ti jero. Sabab embung aya nu ngaganggu da puguh pikiran Darma ayeuna kerungsing. Kasubri para wargi, cag urang tinggalkeun heula kaayaan Darma, urang teuneun sakedeung tunda sakedap, tangtu kahareup kasampeur deui ayeuna, urang puseurkeun perhatian urang. Nyatana si Godeg katut si Gojin teh. Si Godeg jeung si Gojin anu sarua harita oge geus balik ti kuburan. Samalah geus nepi ka imahna. Sadatangna ka imah duanana terus gugdek dariuk ngabaheuha di tepas teh barijeng jang hareupan cai kopi 2 gelas. Ari indukna anu katalah mairo harita teh keur gegeroh di tampian. Barijeng ngalacai keur inumeun anu tempatna teh aya di landeuheun eta imah. Sabot keur kitu torojo atuh Darja jeung Suta daratang kadinya. Malahan mah terus arunggah ka tepas. Terus gugdek dariuk hareupeun anu duaan. Godeg Gojin, balik di mana si laing? Menikeun kabangun anu carape kitu. Cek Darja tumanya kanu duaan barijeng panon malong. Malah Suta gepok harita. Eta menilut let kesang kitu. Suta nambahan omongan lanceukna. Milu nimrung beureun kana omongan Darja bieu malah ditungtungan ku nyerenge. Ngadenge kitu pok si Godeg harita. Pokoknya capek euy. Sabab dewek teh apan karek balik di kuburan. Cek si Godeg harita ngawalon kana pananya Darja. Nah geus naon ti astana maneh teh Godeg? Apan dewek jeung si Gojin mah geus mantuan kali kuburan nyi si Utari. Nah, maneh duaan kunaon teh teu marilut teh kadari itu. Nah, mak teh kudu milu mantuan kacape-cape. Jeung na deui da pasti we lo babatur ieu mending oge hees di imah dewek mah. Cek si Suta ngawalon kana omong pananya si Godeg tadi. Pok atuh harita si Gojin. Hari maneh make jeung naha sagala rupa sa Suta. Kuring duaan mantuan bea karebeun leumpikeun ka luhut let kesang. Tangtu aya maksudna lain ukur pepilueun teu puguh waritaeun teh. Si Gojin nempas kana omongan si Suta barijeng melong. Ngadenge kitu si Suta harita. Baru aya maksudna nya. Gojin, nah naon maksud si laing? Dengekeun sia Suta, piraku sia teh poho deui kana kajadian anu katukang-tukang. Kejadian anu mana ari maneh? Tanyakeun dek lah. Kalanceuk si lain ka Darja. Geus Gojin. Dengekeun Suta. Dasar balegug maneh mah sia Suta. Balegug kumaha teh? Cicing, tong sok nempas dewek keur ngomong ye. Manggeus tong loba naon nu padi omongkeun deui. Sabab kurang aman di dieu mah. Hariwang bisi aya anu ngaliwat. Jeung na deui ari maksudna mah lain hayang kitu. Data dina mah dewek teh ngan ukur hayang bisa laksana wungkul. Lain hayang ngalingitkeun nyawana ka si Utari teh. Tapi hanya kawe kejadianna jadi luar rencana urang tibatan aing modar. Mending podaran. Cek Darja barijeng narik napas panjang lantaran ras diingat kana kejadian anu geus dilakukeun ku manehna ka Nyi Utari. Ngadenge omongan Darja kitu pok si Gojin harita. Kumaha deui atuh euy. Dayeuna mah geus kieu kabuktianna malahan moal bisa dibalikan deui. Ya, memang benar Jin. Tapi cik mau bang pikiran dewek kade euy lah. Urang sakabeh kudu waspada turiadna. Sabab ieu persoalan teh lain persoalan leutik-leutik yo.
Samalah kejadian anu tumiba kenyit utari teh ayeuna kerja di bahan panelungtikan pihak nu berwajib. Tah dumasar kana hal tah urang sakabe ulah gagabah dina yeun tindakan. Sabab naon sabab bisi ngondang kacurigaan. Tah pangna tadi dewek duaan pipilueun gujub jeung si Gojin dia dewek teh. Ngarah urang lembur eueuh anu nyangkaeun ka urang kitu. Jadi moal nyangkaeun da urang milung rubgeun kitu maksud dewek mah. Ceuk si Godeng ngomongna teh daria pisan. Sabab dina jero hati letikna mah ngarasa hariwang. Sok indis ku bisi kajahatan anu geus dilampahkeun ku maranehna opatan sieun kaambeuk sarta kanyahoan ku bararea. Adenge kitu pok deui si Gojin harita. Ieu deg euy. Lamun kitu mah geus atulah eta kajadian teh tong diomongkeun deui. Anggap teuing teu nyaho we lah. Eueuh we kitu. Urang sakabeh kudu biasa deui ka sasari. Santa ulah nyieun kalakuan anu matang picurigaeun batur atuh kadenge teu bedeg. Bener pisan Jin. Dewek satuju kana omongan si laing bieu. Geus lah disaret ayeuna mah tong aya anu ngomongkeun di persoalan eta. Geus we lah urang tutup nepi ka dieu heula tah. Kumaha karti ku sarea? Ceuk si Godeng harita tumanya bari jeung mencrong ka sakabeh baturna anu tiluan. Pok atuh harita darja. Kunaon make seuri ja? Kaharti ku pikir kahontaku akal cik tapi na kumaha ieu teh? Baju hideung jeung taregos geus dipikeun ku maneh atawa acan? Darja tumanya ka si Godeng ngeunaan baju hideung jeung taregos anu diparake ku maranehna dina mangsa poe harita teh. Ngadenge kitu atuh harita pok si Godeng. Loh. Asa diingetan euy perkara eta mah beres lah. Untungnya tadi isuk-isuk samemeh di kuburan. Poho da sabaraha puting meureun tah disimputkeun ku dewek. Teu kudu hariwang ja. Sabab ngeunaan baju jeung taregos ku dewek teh geus diduru. Sabab saeutik oge urang ulah ninggalkeun bukti dina naon rupa pagawean anu geus dilakukeun ku urang. Bener teh ya. Ayaku pinter maneh godegnya alus atuh kitu mah. Ari bedog da dikamanakeun? Jin. Perkara bedog mah geus teu kudu dipikiran deui lah. Ya, pokona mah aman sabab eta bedog teh atuh geus eueuh di dieu. Duh, ayaku hade. Ngan jadi pananya dewek ieu. Nanya naon? Eta bedog eueuh teh dikamanakeun ku si laing Gojin? Ari bedog mah kuda baik teh dikubur di leuweung. Sabab urang teh pan ulah lalawora. Nya kamari we waktu keur ngalasuluh sakalian we eta bedog teh dibawa terus dikuburkeun di tempat anu aman jeung jero deui ongkoh. Pokona mah ya oge suta dijamin moal aya jelema anu manggihan lah. Pokona mah sim percaya ka dewek. Ja. Ayaku hade pagawean teu Gojin. Saha heula atuh ja. Nya syukur atuh geus kitu mata. Ti mimiti ayeuna ka hareup geus tong ngomongkeun di urang tutup tong ngomongkeun menu karitu. Urang tutup sagalupana. Jadi rusiah urang opatan. Ti mimiti ayeuna urang biasa di sakumaha ilaharna. Itu ceuk darja. Bari panonna teh melong ka baturna nu tiluan. Pok si Gojeg harita. Nya heulah kuring satuju. Kuring oge satuju pokona mah Kang. Rahasia dijamin aman. Si Suta nu ti tadi jempe milu nimrung bari jeung nyarenge seuri. Tah, ya aya duit euy lah. Si Godeg ngareret ka darja bari jeung nanyakeun duit.
Nah iraha aing dek boga hutang kasih lain. Duit keur naon sategodeg. Apan kakara oge kamari ku dewek dibere. Pira ku geus beak deui. Kare kamari, tapi apan dibagi dua jeung si Gojin. Malahan mah geus beak ayeuna ge, sabab peuting tadi dewek teu biasa main. Aduh. Malah si Gojin oge sarua medok deui jadul teh, maklum keur apes beureun aing yo. Jadi maneh duaan teh medok teh eleh. Nya. Terus ayeuna duit jang naon? Pokoknya mah butuh duit ayeuna mah dewek teh butuh duit. Kahiji keur mayar hutang ka warung Nabi Eha, urus nyakutan udu deh biasa. Malah teu karasa hutang teh jadi loba deui. Tah nya tadi waktu ka warung deui ditagih deui, di kudu bogana teh deui. Kitu cek si Godeg ngomongkeun ngeunaan maneh nalu tagih hutang nyata ku BH. Dapu atuh sok nganjukan bae kana daganganana. Jadi maneh teh ditagih hutang ku BH. Ya heueuh. Sok atulah geura kaluarkeun duit teh ye. Kitu cek si Godeg bari jeung namprakeun dam palingeuna. Nampo kitu teh hese. Ku si Waldarja ngodok saku calanana, malah terus ngaluarkeun duit kertas ribuan 5 lembar. Terus atuh dibikeun ka si Godeg. Kitu atuh jadi bos teh euy kudu berehan. Nuhun euy nya. Si Godeg nampanan duit bari jeung seuri bangun anu bungah pisan. Nampo kitu atuh si Gojin manehna embung eleh. Seuk atuh harta keneh terus ngamprakeun leungeun ka Darja. Aya si Godeg dibere dewek henteu ja. Aya keur bagian kuring mana tuh piraka tuh euy. Ngan si Godeg geus saurang apan sarua. Sebab dewek oge atuh. Nah, ieu mah ieu duit aya kana duit amerikeun kudu sarua maraneh teh. Bere-bere tukang lah. Da duit mah loba keneh urang mah meureun. Ya kawas maranehna jelema balangsak sangsara. Susah lamun hayang duit teh kudu we gawe heula. Teu kawas urang apan tinggal menta ka kolot. Cek Suta alias Adina Darja milu nimbrung bari jeung Suraseuri. Da memang heueuh. Pikeun maranehna mah duit teh lain perkara anu berat. Sabab naon sabab ngan ukur tinggal menta we ka indung atawa ka bapana. Da pugu atuh jalma anu beunghar sagala aya. Hehe. Ngeunah meureun nya lamun jadi anak nu beunghar mah euy ja. Hayangna naon teh tinggal menta we. Beda pisan jeung jalma nu sangsara kawas dewe kawas si Godeg boro-boro hayangna naon neangan eusi peujit muni hese. Aduh, mata kirupa ya kudu jadi jelema anu beunghar atuh Godeg. Ya, mata kudu bener-bener atuh usahana. Cek Darja. Usiwa deui ngodok saku calana terus ngaluarkeun duit ribuan 5 lembar. Sarua jeung anu dibikeun ka si Godeg tadi. Saong diasongkeun ka si Gojin. Atuh si Gojin harita alangah elengeh bunga. Alah. Aduh, tak kitu atuh. Karek ieu karek kasebutna adil ieu. Duh nya. Cek si Gojin harita teh. Duit 5 lembar teh kudu ditampanan ku leungeun dua leungeunna juga anu bantak berat. Sanggeus kitu mah ger-ger atuh harita opatanana saleserian. Terus ngobrol ngalir ngidul ngulon ngetan ngadon sagala diomongkeun meni aru plak pisan disalangkuting sarenge jeung garogonjakan jiga nu barungah pisan. Kasugri para wargi can urang tinggalkeun heula kaayaan si Darja jeung batur-baturna nu tilu. Urang teuneun heula sakedeung insyaallah kaharep kasempeur deui. Mangsana alam dina ieu carita teu karasa. Wanci teh geus beuki beurang we.
Malahan mah mata poe geges lingsir ngulon. Angin letik ngahiliwir ngoyak gendang daunan. Katempona pating adulang, manuk-manuk recet di sarada jeung pating araclog dina dahan. Tapi aya oge nu hiber pating kelapar jigana bae neangan hakanan nana cemeureun. Dina kayaan alam kitu di talaga harita teh loba jalma anu keur ngagarimbung. Nyatana aya Bapak RT, Bapak Ici, Ahmad, Odang jeung Oman. Oge araya, samalah Bapak Kubo oge harita teh aya. Sabab pernyaksian pihak nu wajib cenah nurunkeun anak buahna pikeun neangan sirahna Utari anu can kapanggih bae. Samalahan Majang Ahmad, Odang jeung Oman oge harita. Luplek tareuleum deui ka jero talaga milu mantuan anu berwajib mantuan neangan sirah Utari. Sabab panasaran keukeuh hayang geura-geura manggihan eta sirah nu jadi adikna, khususna Jang Ahmad. Tapi hanya akal sakitu eta talaga teh cek kasar teh mah diubek sarta diteuliman. Tapi edas sirah Utari keukeuh lebeng kurang teu kapanggih. Nya sanggeus aya kana kira-kira waktu mah lilana atawa sajam satengahan sarta nu neangan atuh geus ngarasa capek. Nya antuk nama eta usaha neangan sirah Utari teh rek we dieureunkeun. Sajabada ti kitu mangsa harita geus maju ka burit. Nya anu saterus nambah baralik dewe bari jeung teu marawah hasil. Di sarat harita kaundang talaga anu sapopoena geus biasa sok diparake tempat ulin ku warga Cibodas, khususna umumna ku balarea, utamana pisan mah para barudak. Malahan masuk dijadikeun tempat pikeun para nonoman ngaitkeun patari janji. Ayeuna mah geus robah jadi tempat anu ti isin. Hawana teh keuman jeung estuning pikasieunneun deui. Samalah ku ayeuna mah urang lembur teh geus teu wararani ulin di talaga. Keur kitu pok aya nu ngomong, horeng si manaha urang, horeng Jang Oman. Lain kuring manya teu ngarti, aduh. Sakitu geus diubek ku lobaan tapi geuningan sirah genatna. Teh Utari teh teu kapanggih. Duh, estuning mata heran sabab lamun ceuk pamikiran kuring mah tangtu sirahna teh moal jauh jeung awakna atuh. Tapi nah hanya dikulibek eueuh bae kitu ceuk hiji tantungan jajakan nu katelah Jang Oman nu harita teh keur leumpang bareng jeung Ahmad. Nya kitu deui baturna saurang deui nu katelah Odang. Aya arek baralik ka imah meureun. Sanggeus tadi milu neangan sirah Utari di talaga. Samalah awak jeung baju netuluan teh katempuna baraseuh. Bararaseuh sarta buukna oge karulimis jeung rancucut. Ngadengke kitu si Oman ngomong, "Pok atuh Odang." Ari nu heran jeung teu ngarti teh sabenerna mah lain ngan ukur maneh wae man. Ari sabab dewek oge jeung Pak RT sarua ngarasa heran jeung anu jadi pananya dewek mah. Nah hanya layon teh Utari teh nepikeun kabisa kitu. Cek pamikir maneh nah diroga halaku sato atawa diroga halaku jelema jahat. Sok pikiranku silaing mad. Kaayaan lanceuk maneh mun ka eueuh sirahan kitu apan maneh teh meureun lanceuk silaing lin. Tah, tong jempe wae atuh mikir mad, mikir. Adi silaung adi silaing teh nepi ka kitu. Odang harita bari ngarered ka Ahmad ngebangun keur malaweung lempang ge. Da puguh pikiranna keur
ngarasa kacida baluang 16 mikiran kejadian anu geus tumibah anu jadi adina. Nu can kaharti ku pikir encan kahontal ku akal. Ngadenge kitu pok atuh Jang Ahmad harita. Dang ogaman. Puguh kuring oge ngerasa heran euy. Samalah ti kamari oge eta teh geus jadi buah pamikiran saya. Sabab ari anu sebenarna mah kuring oge geus boga sangkaan mah lamun si Nyai mautna alatan dibinasa ku jelema jahat. Tapi memang kuring teh can boga buktina euy Dang. Lamun si laing nu jadi lanceuk Nyi Utari maot, lamun kitu mah akur mah cek pamikiran dewek sabab pamanggih dewek oge kitu. Moal mungkin atuh Nyi Utari maotna alatan satogalak. Sabab apantara ayana naon ka dieu mah satogalak kumaha deheug. Piraku aya satogalak kalembur urang mah eta cenah sok ulin wadi talaga, tapi pan geus biasa atuh. Di baheula oge ulin maka dararinya orang mana-mana ge. Tapi datar aya kejadian naon da. Buaya acan di talaga teh. Aya oge lauk emas, bogo, nilem, orai paling ge. Cek Odang ngomong namulikeun norostos. Jika nu geus yakin pisan lamun Nyi Utari teh mautna alatan dirogala ku jelema. Lain ku satogalak pajarkeun teh memang eueuh tanda-tandana. Ngadenge omongan Odang kitu pok Jang Oman harita. Benar Dang. Jika nama Nyi Utari ti dirohagala ku jelema. Tapi jelema teh usaha atunya kira-kira manusana anu geus tega ngalakukeun pagawean kitu nempikeun ka dibuntungkeun pisan. Cek Oman ngomong kitu nate bari jeung neuteuk ka Jang Ahmad. Pok atuh Jang Ahmad harita. Ya, ari ngeunaan saha-saha nama kuring oge teu apa euy. Jeung deui da eta mah ngan karek sangkaan urang wungkul. Kitu jadi aduh sebasalah kitu lain ke lain Dang. Ya, mah dengekeun. Lamun cek dewek mah tong cicingeun si laing. Mautna adi si laing teh teu wajar. Tak lantaran kitu si laing salaku lanceukna ti mimiti ayeuna ka hareup kudu bisa nalungtikna. Naon sababna? Sabab ieu kajadian teh teu bisa diantep kitu bae atuh. Teu bisa kitu da lain asato atuh adi ente teh jelema. Tapi nya rancepan sok. Sok sanajan heueuh oge atuh can manggih buktina. Tapi da sabuni-bunina oge anu melentarasi atuh pasti bakal kaambe bauna. Tak kitu cek pemikiran dewek Mahmad. Odang ngomong harita. Mendidaria pisan manehna mere sumanget kalancikeun almarhumah nyatana Jang Ahmad. Sangkan nalung entik ngeunaan maut Nyi Utari nu kawilang teu akur jeung batur. Sabab karek ayeuna di lembur Cibodas bet aya kajadian kitu. Ari Jang Ahmad ngadenge omongan Odang bieu pok harita. Benar pisan pamanggih si laing teh Dang. Memangnya kejadian anu tumibah ka adik kuring oge kudu diselidik. Kudu kitu. Nya sugan we atuh bisa manggihan jalmana anu geus ngabinasa adi dewe. Lamun geus kapanggih moal sambatkan yayas ya ku aing. Sing saha bae mangkuluna kudu daek mayar kana sagala perbuatan jahatna. Tungguan sia bangsat aing nu jari lanceukna. Cek Jang Ahmad. Hatena ngadadak panas beungeut na jare beureum lin beusi atah beuleum. Ari pereupna dikeupul-keupulkeun menitkeun ka bulud. Samalah bari jeung ti kekereket nahan rasa amarah anu ngaheam panasna jeroning dada. Tekad Ahmad harita geus buleud, rek neangan jalma anu geus mungkas kahirupan jadi adina. Ningali ngadenge omongan Jang Ahmad kitu pok atuh si Oman. Bener satuju man lah. Urang teh kudu bisa neangan anu jahatna man, tong cicingeun man. Keung. Sok barengan ku dewek. Gening bener pisan gitu euy.
Samalah lamun butuh bantuan ku tanaga, lah dewek oge siaga pikeun ngabantu euy Mad. Bener, bener Mad. Dewek oge siap dah. Sarua satujuan jeung si Odang, malah pikeun ngabantu ka si lain. Odang jeung Oman duanana katara mun disarumagan pisan. Hayang ngabantu cenah Kajang Ahmad. Sangkan bisa gancang-gancang manggihan jalma anu geus ngabinasa ka Nyi Utari. Ngadenge baturna kitu pok Jang Ahmad harita. Odang. Oman. Kuring ngucapkeun syukur. Nuhun kana kabela sari lain duaan katarima pisan ku dewek. Samalah rek dijadikeun hiji kakuatan ngarah kuring sumangat dina ngajalankeun anak. Ari aya anu ngabaturan mah ceuk Jang Ahmad harita. Ngomongna rada cumalimba, hatena bunga sabab asa kaubaran ku omongan dua sobatna anu geus daek bebela cenah ka manehna. Teu kudu ngomong kitu man. Apan urang teh lain jeung batur tiba lain jeung batur pan tiba heula oge urang teh geus biasa babangan lin nya. Sarta sok silih tulungan lin nya. Duh. Lamun ceuk urang parang menang kasusah teh pan sok silih tulungan urang mah bener teh Mad. Nya. Di aku ku dewek oge. Geus anak bieu geuningan ieu teh euy ge karasa ieu leumpangnya adi di bawah ngobrol mah yah. Rek ngimpang heula mah ka dewek euy Mad. Ngalah keburu-burit dah. Oman harita atuh nanya ka Ahmad jeung Odang. Sabab manehna mah atuh geus nepi ka hareupeun imahna anu kaparangan sisi jalan. Odang atuh harita bari ngagupayan teh. Mawah ka moal-moal cenah moal nyimpang ka buru-burit. Apa mah awal ge si awak kebaraseuh keneh atuh ilah apirah rek nyimpang. Rek terus mantuk engah. Da geus dog atuh kagugug dewek mah jeung na deui. Era tuh lamun ngajang ka imah maneh mah lah dina kayaan rancucut kieu lantaran bisi panggih jeung adi si lain deui si Sari. Matak era tuh dewek meureun. Cek si Odang harita ngawalon kana omongan Oman samalah mabari jeung cungar cenir sabab Odang teh boga hate kadua leutik ka dina Jang Oman nu katelah Nyi Sari. Nyi Jang Oman harita ngarti heulah nyangke deui we atuh geus mani mal jeung teh mah disalin mah nya. Aya rek nganjang mah terus dangdan heula sing kasep atuh sia euy. Ngarasia ka taksir ku adi aing. Cek Omat celeukeut bangun genah pisan. Beres lah. Aman. Tong pohonya engke penting bada Isa maneh ka imah sabab arek ngayakeun tahlilan euy. Oh nyanya. Heug ngadeui lah siap. Kuring mah poho. Insyaallah engke datangnya. Ceuk Jang Oman harita teh. Aya pangajak ti Ahmad ku tahlilan cenah penting eta di imahna. Nya sanggis kitu mah leos Ahmad jeung Odang teh ari ditrek baralik ka imahna sewang-sewangan. Sedengkeun Mang Dedi nutup ieu carita samentawis cag para pamirsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah Mang Dedi baris nyungsi bagian anu ka-21. Hatur nuhun loh kana mangrupi perhatosanana. Ulujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.